nu hebat geh kuari mah eureun aing mah dagang kunaon emang modal teu sarua bae eureun dagang eureun tani eureun sagala rupa moal aing mah kuari keluarga geus teu kuat ieu kurang beak jualeun kunaon babagi bae kuari mah nya lantaran kakak mah ibadah ieu mah jadi geus moal usaha moal naon neng bae kuari mah nu ka pasar tolol ieu pamajikan nu tita ka pasar bego aing nyana hayang ka Allah ieu pamajikan didesak-desakeun ka pasar berangkatna memeh subuh masyaallah atuh pan memeh balanja dibalanjaan heula ku batur eta nu mantak kamari ieu loba aya nu teu bareng balik di pasar teh salakina terus tas subuh teh ngagerokeun pamajikanna hades ya pan saya bangun teu pake calana ji tinggalin di mana di pasar kan bisa tinggalin kieu teh naon di kieuhan coba eta nah ieu kabalinger kajian hukum lagi aya urusan tanggung jawab eta kudu kumaha atuh antara cinta dunia sebagai tanggung jawab jeung ka Allah nu anti dunia mun eueuh guruan moal bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumawaridul wisoli kari-kari cahaya pangeran kang tumeka ing wusul ilallah tepung maring Allah. Yakhruju min sijnil akwan maka metu ya wong saking konjara pirang-pirang maujudat mumkinat ila syuhudil mukawin maring ningali ingkang ngawujudaken qad asyara fil hikam lan teman-teman wis nuduhkeun ya Syekh Athaillah ing dalam kitab hikam ila ba'di hadza maring setengah ikilah iki warid faqala maka ngucap ya Syekh Athaillah illa fad aurada alaik ridu do nekaakeun ing atase sira apa alwajud cahaya pangeran kang tumeka maring jero ati liukhrijaka repon yen temetuaken nyawarid ka ing sira min sijni wujudika saking konjara anasira atawa saking wujud sira kang kaya konjara ila fadai syuhudika maring lapangan suhud sira maring suhud sira kang kaya lapangan ing dalem pada jembare nyaritakeun masalah dunia kawalian nu di mana-mana geus sampurna ngalaksanakeun sulukna ku Allah dibere pagon bae urang suluk bae ku Allah teu dibere mah teu bae ieu mah dipasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah hese nyaritakeun urusan kawalian lantaran tama anugerah ti Gusti Allah sebab ti orokna keneh geus kanyahoan piwalieun percis kosa kumaha pijawaraeun geus kanyahoan bae jadi lamun pi ulamaeun geus kanyahoan atuh picaloeun ge geus kanyahoan tah ieu teh ku ahli-ahli Allah mah katropong. Nailah mimiti waridul intibah tina sok maksiat nyana kuari hudang ngah cek bahasa Sunda kuari jadi osok ibadah ngaji tidinya dimantepkeun deui tuluy datang waridul yaqzah tina goplah kuari jadi selalu ingat zikir langgeng tidinya datang deui waridus sair nalamun datang ka waridul intibah maloba tapi naik kana waridul yaqzah carang naik deui kana waridus sair kudu boga khusus guru
komo datang ka waridul wisol ieu mah geus carangna ge sarangna deui tapi tetep aya lamun eueuh kiamat dantara nunguatan dunia teh opat nomor kahiji secara zahir gunung disebut paku bumi mereka dua tangkal kayu gede eta ge sarua secara zahir nomor katilu nunguatan bumi adalah ulama nomor kaopat wali Allah subhanahu wa ta'ala nu dua urusan zahir nu dua urusan batin lamun ngandelkeun zahir bae kos diurang mun ngandelkeun zahir batata sedemikian rupa acak-acakan bae tetep kudu aya penataan secara batin ulama nu model salafus sholihin lain ulama anu modern lain menyudutkan tetapi janguatan dunia mah tetep bae ulama batin kudu aya ulama zahir ge dan keur carita terjadi penguat tambangan saukur ngararame doang tambah kos kitu mah nu jadi nguatan mah ulama batin ari ulama zahir mah tamah diondang dibere duit hehe seuri mampikum lain loba deui ngojubreg diondang deui dibere duit hehehe loba ambalaya dikondisikan di negara titih dimui pahayang-hayang loba tambah nu kos karar itu salah henteu jangan rame-rame negara di akhirat nyana nu bakal ditanya pangheulan diulamakeun dikiaikeun dipundak tanggung jawab penuh kelanjutan bangsa jeung umat melalui atas nama ulama. Nu mentek kipu doling geus nyieun sertifikat ulamanya. Aya sertifikasikan. Jadi nu eueuh sertifikatan mah teu dianggap ulama. Teu dianggap. Jadi nu aya sertifikat etalah nu ulama. Salah henteu. Sebab eta mah jang nurunkeun dana kan pod. Dana engke turun pos kitu. Aya sertifikat mungkin lamun teu boga duit sertifikat kiai teh bisa digadekeun. Di Indonesia. Ya Allah, ya Karim, Gusti ya Allah. Nah. Mangga bae. Sugan genjleung hate ulama salafus atuh henteu. Sugan khawatir ulama salaf henteu. Atuh geus misahnya namanya na bae. Di aing mah urusanana cak ulama salaf lain jeung manusia jeung Allah. Ngan ketika aya kesempatan tugas ieu mah ngajak ngalelempeng daekeun heuh teu daekeun kajen geus misah jeung nu kos karar itu. Sugan haya khawatir engkena beusi teh di kiai-kiai emang embungeun di kiai-kiai ieu. Jadi lamun make sertifikat segala rupa geus pohara jasa tah mah zahirna ge zahirna deui tama sarua jeung melakacang teu diasupkeun ka taneuh. Cek Imam Ghazali dua macem teh lamun melakacang teu diasupkeun ka jero taneuh berarti dua macem hiji dipacok manuk lamun teu dipacok manuk kena banjir anggeus wassalam. Nah, iya bangsa kiai nu boga sertifikat bangsa kiai anu ngajukeun proposal tak ieu mah deuk nanya bae kena banjir apa ku manuk. Ayo coba tuh nyana nu nya jawaban. Nyana nu ngajukeun proposal, nyana nu ngomong ku manuk. Bener pod. Eta kos kitu. Lain cak kula cek Imam Ghazali kurang kumaha ngajelaskeun Imam Ghazali. Jadi kiai nemrak percis kos melakacang di luhur taneuh. Henteu diasupkeun ka jero, dua macem. Mun henteu dipacok manuk, kotok, bebek. Bawa banjir. Asana ieu mah banjir kabeh meureun nya. Banjir ya. Ulama nu asli mah dibuka taneuhna trek, dipelakeun di dinya, tutupan deui, geus ditutupan di pager. Batur nyahoan henteu, nyaho-nyaho nengtet bae. Sia ada nengtet jeung nongtot lain deui.
nongtot namun jam 10 Habib entah muka calana nongtot nu pamajikan aku tangna dibuka nongtot eta mah tapi nu dihandap mah nengtet merenya ih kemana bae ngaji kos kitu kurang kumaha Imam Ghazali ngajelaskeun kurang kumaha Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun kurang kumaha para wali ngajelaskeun idfan wujudaka fi adil khumul tutupan di taneuh anu sepi ulah keula kanyaoan di kiai-kiai ku batur teh sing hade besi lain kiai komo di wali-wali mah nah wujud anjeun sepikeun ulah haju nyen sertifikat ulah haju daftar jadi MUI ulah haju ngajukeun proposal kamari musola kamarina deui majelis nu kuari pondokan pod pondok geus kabeh lain pudoli we kabehan jadi dituna ngomong cak kiai ya kaya anu ngaberi anu naon ngondisikeunana bebeja ka kula kiai anu mah kamari musola terus majelis taklim kuari pondok cenah isu kan naon deui hah kira-kira Gusti Allah doaku salah tetek itu ente salah mangga teuing ngan eta mah urusanana zahir fikih berarti geus lamun jadi ulama fikih ngaranna ulama dunia geus lamun jadi ulama dunia urusanana ngan sapopoe teh urusanna dunia bae tanggung jawab ditanya engke ku malaikat sia dikiaikeun mohon boga sertifikat aya ringgis kuari dikiaikeun dimuikeun di majelis ulamakeun didepakeun tanggung jawab di pundak ngurusan umat isuk pageto tanya ya Allah teu jadi kekuatan dunia tamah nu jadi kekuatan mah nu idfan wujudaka fi ardil khumul di kiai-kiai kula mah lain kiai kula mah lain ampura kula mah nyepi bae nya nama geus rame pindah embung kadenge ku batur embung kanyahoan ku batur kanyahoan deui pindah deui tah eta nu asli mah justru jadi kekuatan dunia umat bangsa eta teu kahartieun ku bangsa budak sakola mata ku Muhammadiyah moal kaharti atuh jah hijab tamah hijab nekandel jasa moal kaharti atuh ke lamun geus lila ngaji ohnya blak tak eta teh ngartikeun ngabuka hijab ngaranna warid ngaranna tak eta nu teu ngarti tadina teu ngarti jadi ngarti disorot ku nur ilahi cahaya ilahi arifin oh tadina teu ngarti jadi ngarti saha nang mere ngarti kiai di mana horeng ja kiai ini kadang-kadang kalimpudan satu guru guru henteu nu mere ngarti langsung Gusti Allah nyorotkeun sret gemantak lamun aya kiai kemudian hayang manehanana teh dianggap guruna masih keneh angel ka jadi wali nyana ngaku guru mah teh teuing tapi anjeun mah ulah ngaku-ngaku ka murid nu kuarinya ngaku-ngaku ka murid makin loba makin bangga makin loba makin wah timbullah takabur jeung ujub di akhirat engke bakalna nyana diudag-udag murid kuari hayang paloba-loba murid di akhirat lompat ngajauhan murid kuari hayang paloba-loba anak rombongan engke di akhirat lompat tina anak jeung rombongan kuari hayang dibangga-bangga ku anak buah akhirat di akhirat lompat tina anak buah yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummi lompat kuari urang asa bangga oh loba jasa murid engke murid deuk nanya minta pertanggungjawaban ka guru tah lamun urang ke di akhiratna dipanggil dibere dipenta tanggung jawab lamun urang geus boga sertifikat aman mantap ke podoli nyieun nya sertifikat tebareres ya kiai aduh masyaallah karim murigak bulu urang aju aya kikituannya makin jauh amat sih pola pikir bangsa Indonesia ih aneh urusan anak aneh jasad
hanya sekedar pengkondisian uang, tetapi ujung-ujungnya jadi salah. Allah hijab makin jauh, makin kandel, makin jauh, makin kandel. Gusti Allah kusakia gigis pohara duit, dikodokan baik, malah dek dimakin rapihkan cara ngabobol dana sosial. Masya Allah. Atau ibarat kibatullah baik. Kiai ahli Allah sugan kasihanan besi teh dibere malah jariji kos gitu teh nahonan. Saat batur deletak ulama Allah lari ngajauhan dunia. Saat batur nyieun pengkondisian deket jeung jelema ahli Allah lari ngajauhan tina manusia. Selalu kitu bae ahli Allah mah naonan. Hiji bae buleudkeun agama Allah. Titik. Oh, cenah angel teh mah tuh kakak beli mobil. Oh, ngajurus ka mobil. Angel teh mah tuh kajian pondok. Oh, ngajurus ka fisik. Angel teh mah kos kitu mah tuh ka mulia ka agung. Oh, kadinya jurusan anak. Kadinya jurusan anak tuh los. Iki tah urusan dunia. Tah, ieu mah keur carita nu nyorotkeun warid hanya Allah. Ya Karim. Geus teh urang tina tadina maksiat, tina bodoh jadi pinter disorot ku warid Allah, waridul intibah. Jadi nyaho pangeran teh Allah horeng. Kangjeng Nabi teh horenganan ieu teh ya Rasul Allah. Para wali teh aya nu diangkap jadi kutub Allah, beuki jero tah, beuki mantep tah sorotan cahaya ilahina. Cet. Timbullah kabita hayanglah urang selalu mengingat Allah. Hudanglah orang tipeting tahajud, salat hajat, salat witir, langsung baca Quran, sholawat zikir, menang saha eta kos kitu nang Allah. Kuari geus dawam jasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta teh kadang-kadang ku hawa nafsu. Di mana atuh kuari nu istimewa? Nu istimewa mah aya di diri urang nu teu dikondisikeun ku urang. Naon? Robah mah kadang-kadang dikondisikeun ku urang. Diuk mah dikondisikan ku urang. Lempang mah dikondisikan ku urang. Urang bareng ka ditu dikondisikan ku urang. Naik sepeda, naik motor, naik mobil kadang dikondisikan ku urang. Jauh teh ka Allah mun masih kundasa kondisi. Aya nu henteu dikondisikan ku urang tapi terus bae naon napas. Napas urang teh menang Allah. Teu karasa teh ku urang dipake terus napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Apa urang nyesa nejak kaluhur henteu. Urang diuk Allah mah terus bae mere napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Urang lempang kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Urang sare ku Allah mah diterus bae napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Eta menang Allah langsung ngondisikeun. Datang ajal tah mah urusan Allah. Nah, ahli toriko di mana enggeus luhur tina jahar kana kopi sesuai jeung latifah kuari zikir napas. Jadi zikir napas teh lain hayuh ku urang kumaha nuturkeun Allah mere napas ka urang nuturkeun eta sok geura ge napas ka luhur ka handap Allah lain kurang di kondisi Allah edan sia kajen kukumaha ji atuh lain kos kitu napas tak menang Allah mantak naon ku urang napas disyukuri napas ku urang teh dihormati napas ku urang pake inget ka Gusti Allah sesuai jeung memere Allah napas ka urang teh dikondisikeun ku urang ge ngalabilkeun napas langsung bae zikir melalui napas. Aya cara-carana khusus. Kicep. Apa kurang dikondisikan? Henteu. Urang kicep aing teh kicep ya gua. Dibuka ya. Henteu. Eta Allah anu ngicepkeun. Loba hal-hal anu langsung ti Allah ku urang kurang dihormati. Nu mantak ieu nikmat kicep luar biasa ge, tapi ku urang henteu diinget ieu nikmat kicep. Tadi nikmat napas geus pohara jasa. Tuh ku urang eta napas menang Allah teh kok kurang dipake ke hotel, dipake ka naik klub, dipake ngabonceng rang dan ngora. Lain ya Allah ya Allah. Eta napas dan Allah
dipakai nonton main bola. Sabaraha napas dihitunglah ku ahli thariqah. Napas per hari teh sabaraha nu dipake ka Allah sabaraha nu dipake maksiat sabaraha. Napas bakal ditanya ku Gusti Allah. Eusian napas ku Allah. Lain urang haju ngondisikeun di masjid. Allah digerokeun urang. Mang ka dieu. Allah enak Allah. Ye ieu udah kudu kagrogolkeun nanti mah. Geus lamun urusanna napas atuh nu bergerak. Kadang sungut mengobrol tapi ruh terus bae sesuai jeung napas. Kok bisa? Pan geus latihan. Moal didatangkeun ka dinya tuh ku guru lamun henteu nete taraje. Atuh pan ti awal heula 1 2 3 naik kuari. Atuh geus bisa. Geus bisa nyana ngobrol ka mana. Tapi lo jerona napas. Allah. Napas pa dikondisina ku Allah, dieusian ku urang. Coba urang coba datang ka modar sia guruan. Moal bisa kajian ku kumaha. Moal bisa atuh guruan. Atuh guruan mah eta kos kitu kayu. Cak pemajikan abah sia ti kelekep tah naon tah. Anak lagi sieun wah abah rante. Kurang abah ti kelekep. Jangan teu kitu. Dia ahli-ahli tarekat atau biasa bae urang lamun neuleuh Habib Lutfi ahli thariqah ya kepala ketua thariqah di Indonesia nya geus 2 periode nya lamun zarah ka mana bae tilok hadiah zarah urang ila hadratin Allah Fatihah ieu loh Habib Lutfi mah datang keluar Batang batur zarah nya ngopi wah ya udah pulang jarah ke kampung Bandan di luar wah seri balik jarah ke mana bae nya kos kitu geus jana mah nyambung ruh pan wali batu maot jasa najan henteu kadinya ge atuh mah nyambung ieu ahli Allah mah nu mantap ka belah dieukeun mah ahli Allah geus embung ka mana ka Mekah ge embung mantap ka sia diturutanana atuh woi kiai itu mah embungeun ka Mekah sasar tah mah kiai nu bener disasar-sasar pugu nyana nu sasar kumaha emang pugu ka Mekahna ge menang di bank duitna sasar henteu coba nyana nu sasar ngaju ka Mekahna ge deui nyokotan ti dulur-dulurna pan aing ketuana sia kudu nyumbang ka aing pan cenah ibadah masih bisnis kana bae tuh bener bod tuh kan ka Mekah bae tapi balik ti Mekahna haju meuli motor pan cenah ibadah pan haju meuli motornya tuh eta pan salah kaprah tuh nu bener disalahkeun ku nu salah nah iya mentek teu harti makin ka ditu nah ieu mah dicaritakeun saha nu mere warid ka jero hate iwal ti Gusti Allah dek dibikeunna ka saha ku Maha Gusti Allah bae ukuran dibikeunna sabaraha darajat ku Maha Gusti Allah bae aya anu luar biasa di masjid bae batang katarangna hidung tapi jadi desekanana di dunia bae berangkatna min kaunin ila kaunin nyana teangan sakadar ieu kondisikeun jang dunia nu ieu jang dunia pindahlah di dieu mah kurang nyaman pindah ka dieu dunia keneh nu diurusanana kamari ti Golkar mah cenah jore pindah deui ka PDI malah jore lah kuari mah ka PK apa ka naon gitu PKB mah jore lah jore ka BG lompat ka instansi atuh tah mah ti dunia kana dunia tah mah eureun ngawarung lah kuari mah bisnis bae bisnis kurang kaharti lah kuari mah tani kan mah lah tani ge lah kuari mah nah atuh teh ti dunia kana dunia naon hartina teh kos kitu mah tah nu hebat ge kuari mah eureun aing mah dagang kunaon emang modal tah sarua bae eureun dagang eureun tani eureun sagala rupa moal aing mah kuari keluarga geus teu kuat ieu kurang beak jualeun kana babagi bae ke rumahnya lantaran kakak mandek ibadah ieu mah jadi geus moal usaha moal naon neng bae kuari nu ka pasar tolol di pamajikan nu tita ka pasar bego ainyana hayang ka Allah ai pamajikan didesek-desekeun ka pasar berangkatna memeh subuh masyaallah atuh pan memeh balanja di balanjaan heula ku batur eta
nu mantak kamari ieu loba aya nu teu bareng balik di pasar teh salakina terus tas subuh teh ngagerokeun pamajikanna hades ya pan saya bangun teu pake calana ji tinggaleun di mana di pasar pan bisa tinggaleun kieu teh naon di kieuhan coba eta nah ieu kabalinger kajian hukum lagi aya urusan tanggung jawab eta kudu kumaha tuh antara cinta dunia sebagai tanggung jawab jeung ka Allah nu anti dunia mun eueuh guruan moal bisa perluna aya guru ge tidinya supaya stabil keluarga urang ibadah aya batasan-batasanana datang ka mana ieu datang ka mana ai urang ka Allah bae mah pamajikan dikeuseuh-keuseuhkeun atuh salah atau urang ka Allah pamajikan ge geus teu meunang urang hirup saaya-aya bae sedengkeun can aya ilmuan can bisa tawakal atuh mal beres jis kudu make ilmu aya carana bagi anu hayang usul ka Gusti Allah boga anak pamajikan kumaha carana bagi jelema nu hayang usul ka Gusti Allah henteu boga anak pamajikan kumaha carana diatur teteh mantap kudu boga guru ge kos kitu lamun teu boga guru acak-acakan nah iyalah nu hese teh kos kitu bloon atuh tah jelema urang teu boga pamajikan deh Syekh Ma'rufil Qurhi diangkat jadi kutubul aulia pan manehna teu boga pamajikan ketika ka impi nyana kumaha Allah ka anjeun wahai mama alhamdulillah ahyanillah Gusti Allah ngahormat ka abdi bakal mempersilahkeun ka sorga tapi kaduhung jasa cek Syekh Ma'rufil Qurhi kula di dunia teu kawin sehingga di akhirat da kula derajatna handap mun andai kata kula di kadunyakeun deui kula rek kawin sakaligus 4 atuh tinggal turutan bae ku urang ku hari urang mah tungtungna mah jadi wali henteu nyandung henteu sakalina nyandung atuh teu jujur teu adil nambahan neraka wae eta mah atuh hese warid hiji ge can puguh ka sorga ya urang sidang lah hiji ge can puguh ka sorga mending 2 sakalian ka neraka atuh beuki jero tah mah atuh waridul intibah beuki mantep waridul yaksa nikmat jasa geus zikir bae tah kudu aya guruan sing ade ni munaitina la ilaha illallah dengan makna anu jelas kuari nuturkeun napas jadi iraha bae di mana bae geus teu kudu nyekelan tasbih berarti jangan napas mah teu bisa ditasbihan atuh teu bisa jarroh urusanana urusan roh mah teu butuh tasbih mun zikir zahar tasbih tama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah carana lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah diatur ku ahli zikir lamun hayang gancang ulah make jabar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngamuk lain hiber aya cara guys lamun anu boga guru mah ngeunaheun bae oh kos kitu ieu mah dek zikir loba tapi karagok urang nuturkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kabet aing ngadengena aya dicepetkeun mah lain kitu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha jadi jelas ngeunaheun nu nuturkeun ngeunaheun nyanana ge ngeunaheun tah pas ieu mah pandek zikir loba 1000 tapi teu puguh nu nuturkeun ge mah jakagok ieu tungtungna mah tuh nyana-nyana zikir nyana-nyana ngarokok kunaon sia ngarokok pan zikir puyang ngadengena puyang teu ngeunaheun moal ngeunaheun sebab teu puguh guruna nah jadi kadege bae kurang kayahoan cara geus ku guru zikirna tah mana kudu lambat mana kudu cepet aya aturanana urang ge dik sorangan bae sorangan hayang cepet ye ngejar target ye wah ye hayang dikejar ku urang ye 5.000 waktu udah sakean lain mun dilambatkeun moal bisa la ilaha illallah la ilaha illallah atuh teh ngariung kos kitu mah dewe disiapkeun silana sesuai jeung aturan teu matana peureum abeh ngeunaheun nundutanana sieun aduh pajarna mah loba bae zikir horengana nundutan tah kuari mah sesuai jeung napas atuh sesuai jeung napas mah kumaha cai ngalir
di sisi orang mana mobil sih ngagerem-gerem gitu nah. Aing sieun ja, ye kasurupan maung teh naon. Atuh baru kaharti. Baru kaharti jajaran keur zikir juga tuh. Terus apa geus datang kana ruh mah, geus datang ka ruh, pan berarti geus tapakur jeung muraqabah. Geus mata teh Gusti abdi ieu mata meunang ti Gusti titipan ti Gusti. Ku ari dideulekeun ka makhluk-makhluk Gusti. Ku abdi ditingali makhluk Gusti di dinya teh panciptaan Gusti. Ku abdi nu kadeuleu makhluk Gusti padahal di jerona aya kudrat Gustian. Ta ieu mata teh cungcang cingceung kabeh ahli zikir mah coba ge deuleu ge. Deuleukeun ahli-ahli zikir lamun keur berangkat keur naon matana ka mana bae. Mata lamun erang da ge kadeuleu bae. Manana lain deui. Kabur, matana kabur. Coba perhatikeun ahli-ahli zikir, mata kabur. Eta teh bari napas, hu Allah ieuna tah ditapakurkeun tah, dimuraqabahkeun makhluk Allah kadeuleu melalui mata. Itulah ciptaan Gusti, mata abdi ciptaan Gusti. Kuari dideulekeun ka makhluk Gusti. Di dieu aya gerak Gusti, di ditu aya gerak Gusti. Intina aya kudrat jeung iradat Gusti. Mata teh ka kudrat iradat Gusti. Nu kadeuleu gunung, di jero gunungna aya kudrat Allahan. Allah nu kadeuleu. Diakurkeun jeung zikirna pas pan ongko, zikirna apes tapi neuleukeun jalan bae. Wih, Allah, birang dah bagus amatnya. Coba ge, urang naik mobil keur nyupir gitu, padahal keur zikir, aya bae nu boncengan nu motor. Di hareup lalaki di tukang awe bujurna pun bagus teh pantah. Bagus, komo motor buatan ku ari mah panangkod. Bojak urang lampu stop bagus amatnya. Lampu stop hebat amat. Cak nu di sisi mana lampu stopnya jarwa? Itu lampu stop nu bagus jasa horeng nu di luhureun lampu stop. Bujur bae nol nerkom. Manya keur zikir kos kitu. Teu akur can wayah datang ka dinya geus dikadinyakeun sasar sia. Diakurkeun. Jadi ieu urang lamun zikir jahar di dieu ayana zikir hopi di dieu ayana zikir naik nah nu mantap ulah sambarangan ge besi anu ngembang-kembangkeun tarekat ulah milu lamun guruna teu mursyid sebab sasar bakal aya naon kitu ngaranna kuda tertentu nu mantap guru-guru nu baheula ge ieu ngomong ku ari ieu nu mantap kaju jelas baheula mah abah kula abuyah teu pernah naon henteu loba nu ngembangkeun nu sasar. Kuari ambal aya di sisi gigir cilaka kena dolun mudilun padahal kadeuleuna mah zikir cilaka nyilakakeun sebab naon bahaya kena ya takabur asal geus takabur bohot aing mah teu salat ge pan aing mah ya Allah atuh geus pokona mah sia mangke di akhirat nyekelan sorban aing kan eta pohara jasa kos nu bapak kolotna bae eta sorga jeung neraka geus sia mah dijamin ku aing sorban abah cekelan ieu. Pokoknya mah asal engke gibar-gibar sorban abah cekelan ku sia. Ka mana bah? Neraka. Eta teh salat. Aduh bulan puasa ge terus bae ngagoreng sangu. Anjir mana yang ngagoreng sangu? Iya tuh ahli Allah mah kos kieu. Ih di mana kanyawan ahli Allah? Ya, zikir di dieu geus Allah-Allahan bae. Wah, ieu mikung ye. Mikung pan ai torekat da sabada syariat. Lain ninggalkeun syariat teh geus jalan ka cai geus teu diomong-omong tah mah geus parantina ku ari mah dieusian kuruhna ngaranna tarekat untuk mencapai hakikat lain haju teu salat lain haju bulan puasa ngagoreng sangu tah mah norekat kitu mah kabehan geus bisaeun atuh bisa urang aing milu norekat jeung aing teu kudu salat ya teu ngeunaheun tah mah atuh ngeunaheun pokona aya gerbongna khusus jurusan neraka. Salah lasar jelema kuari Gusti Allah lagu. Kuari nggih sesuai jeung aturan kuarine naik kawaridul wisa. Usul ka Allah teh datang maksudna ka tujuan. Lamun urang di dieu ka Bandung nu ditinggalkeun teh Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur
pada larang dak datang tah ka Bandung nu ditinggalkeun berbagai kota eta zahir. Kuari lamun wusul ilallah berarti nu ditinggalkeun naon? Hiji dunia, nomor kadua makhluk, nomor katilu nafsu, nomor kaopat setan. Eta geus katinggalkeun kabeh ku urang. Urang sulusup kos boros. Boros teh mun pare tah set dicabut ku urang polonyon. Boros ngaranna kos kitu. Budak angon baheula kos kitu. Kita ulah ngaboros bae. Sebab naon? Sebab beukeur ieu mah hese korupsi, didinya korupsina cenah. Jadi nggak boros. Iya ge urang teh dicabut polonyon saha nu bisa lamun lain ku Allah. Waridul wisolna nang Allah. Sebab naon nyana teh dibimbing mimiti ku guru, diarahkeun ku guru, anu sia supaya naon dek dikaallahkeun lain kepentingan guru. Anukeun datang ka seseleh terus bae. Bil amwal wal anfus. Harta jeung awak dikerahkeun pake ngahidmat ka guru kos yang kepentingan guru lain hartana dah beuli eta tah bangun eta asal ulang seseleh we geus batal awak urang anukeun aduh lelah jasa batal ulah aya keges nyana ge nyahoeun ieu atuh guru mursyid mangke datang ka mana datang ka bener-bener ngarasa hina datang ke bener-bener ngarasa hamba. Aing hamba jasa dibilukeun ku ari ka Gusti Allah. Horeng harta nanaonan nisbat di guru mah dipake lalagaan di tejehan. Horeng awak nanaonan nisbat di urang mah terlalu memuliakan harta sehingga kaganggu ka Gusti. Urang terlalu memuliakan awak sehingga kaganggu ka Gusti. Awak urang di sabunan make capluk. Sabunan dan sebagai ngaca gulak-gilak mending mung kasep. Deres kasep mengasah jorek ngaca 2 jam setengah. Terlalu memuliakan awak. Allah tinggalin. Di ilmu tarekat temu kos kitu kumaha ayana bae. Kuari geus ngahamba jasa ka Gusti ditungguan segala rupa ge waktu-waktu salat, waktu puasa, waktu zikir dan geus eueuhan kuari patulapat tali jeung dunia eueuh tai kuku nisbat dinya nama dunia teh makhluk tai kuku nisbat dinya nama deuk uca acok kuku mah ge jadawa kos gunung bekal jibal ditincakan kumaha dipaculan kumaha gunung angger be gunung bae ditaekan ku budak letik ditaekan ku nu geulis ku nu goreng ku aki-aki ku nini gunung wae tah lamun geus jadi Allah teh kos kitu tah diomongkeun angger bae dipuji angger bae ihsan wal isaah nyana mah nyana bae geus karak dirinya polonyon ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu aya Allah ngaranna wisol. Jadi berarti kuari geus usul ka Gusti Allah hirup babarengan jeung urang tapi nyana geus teu kaganggu ku dunia. Hirup babarengan jeung makhluk tapi makhluk geus eueuh di hateunyana. Hirup babarengan jeung kenikmatan-kenikmatan anu sok dipicuna ku syahwat nyana geus eueuh syahwatan. Syahwat-syahwat eta. Nah, kuari mah setan nu biasa ngagoda justru ku nyana kadeuleuan setan. Moal ku Imam Syafi'i ditojok setan. Moal ku Syaikhul Qadir ome setan teh. Syaikhul Qadir setan teh apan mah awak kadinya mawa dahareun. Aju jadi naon garah pernah jadi cahaya Abdul Qadir maneh zikir bae kula pangeran. Mana pangeran? Yeuh, aju deuk naon di pangeran ngluntal-lentok ka dieu cek Abdul Qadir. Deuk silaturahmi ka kula pangeran. Mawa tas naon di pangeran? Nek pangeran setan geus ngageter-geter dirinya. Lain kitu maneh berang peuting ka kaula terus bae ibadah geus bae Abdul Qadir kuari mah maneh geus dimerdekakeun ulah salat. Goblok sia. Ka dieu sia ditampili sia kuari ditampili ku Abdul Qadir ajur setan. Kerasa sia ku aing sia. Aing digoda ku sia. Setan bisa kitu. Atuh urang mah kakarak datang lurah bae ge nyaputnya. Tanda tangan bae. Padahal juri kita. Juri malah orang ngajukeun deui itu encan datang ka haji mah sug-sugan bane ke sekaligus. Jauh jasa. Setan kadeuleu ku para wali Allah mah. Diome setan. Lantaran ku Kanjeng Nabi na di ditu pan setan pernah ditalian di syariah di tihang.
setan teh ditalian ku Kangjeng Nabi. Kadeuleu berarti ku Kangjeng Nabi. Setan teh ditalian di tihang. Cak Kangjeng Nabi, kaula henteu beusi ngaleuwihan dulur kaula nu ngaran Kangjeng Nabi Sulaiman. Kukula diseret ngan. Kangjeng Nabi Sulaiman tiapan pernah nyarita moal aya nu ngaleuwihan ti kula ti karajaan mas sebab setan jin nurut ka kaula. Padahal kula ge bisa tah ditalian ngan kulantaran beusi ngaleuwihan dulur kula menghormati kana ucapanana dilepaskeun ku Kangjeng Nabi. Atuh urang mapan setan nararumpak di ceuli. Narumpak di punak. Aju urang mah nyeun peternakan setan pan urang mah. Atau peternakan setan orang mah loba di imah peternakan setan, di kantor peternakan setan, di warung peternakan setan, di mobil ge di mobil peternakan setan. Tah HP aya bugilan peternakan setan. Atuh boro-boro HP batur Habib HP teh HP jeung seurit heula bae. HP Habib Rozak. Ya urang bulean teu make calana blon teh coba. Aduh atuh kobon Haji Pudoli. Karim setan urang mah dijieun peternakan. Nah, jadi urang lamun nyaritakeun bab kawalian urang teh isin lantaran ulang asa diketrokan bae. Benerna urang teh. Benerna. Nah, lamun urang ngarasa teu bener berarti urang teh bener-bener ngarasa salah. Lamun ketika urang nyaritakeun kos kitu tapi bisa anan teu ngarasa bener urang beuki takabur ka Gusti Allah. Ieu urang kakarang sakieu bae ge geus asa benerna jasa. Nyaritakeun dunia urang cinta dunia can akur, nyaritakeun pepegatan jeung jelema malah nyieun jaringan urang mah, nyaritakeun jeung nafsu malah nambah. Jadi nu bener jeung urang mah berarti urang jauh keneh jasa. Nailah warid wisol sahapi jelemaanana nu kaluar min sijnil aqwab ila suhudil mukawwid, kaluar tina maujudat mumkinat neuleuh kana nu ngawujudkeun alam. Sakumaha Kanjeng Nabi Sulaiman dibukakeun tadi. Ya Karim, Masya Allah nuri Ibrahim malakutas samawati wal. Ya ada dikasapkeun ku Gusti Allah, dibukakeun blak kadeuleu kabeh. Bumi dibukakeun blak kadeuleu ka maha sagalana Gusti Allah. Urang mah pan kuaring ngare, urang nyebut Allahu Akbar. Akbar Allah teh can kabayang ku dieu. Sebab naon? Sebab urang mah make ikhtiar. Tapi lamun jelema geus teu make ikhtiar, geus asa ku Allah dikendalikeun, ku Allah kurang teh ayeuna mah kitu diaping. Jadi naon teh lain urang nu berangkat nang Allah eta kan mindahkeun kitu teu sambarangan. Bohes eta bisa dihayal kos kitu mata mah kumaha wurudna warid ti Gusti Allah bae. Nah, ieu lah keur carita warid ka hiji, warid ka dua, warid ka tilu, warid ka Allah nang Allah kabeh ge. Ketika orang dienolkeun nyanggakeun sadaya-daya kumaha eta koncina? Koncina tilu, hiji tawakal, dua taslim, tilu tafwid. Tawakal pasrah ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah geus janji. Jelema nu tawakal tentrem jeung tenang, yakin kana janji Allah. Jelema nu kadua luhur taslim, hartina taslim pasrah ka Gusti Allah lantaran percaya jeung yakin kana ilmuna. Eueuh hiji perkara nu teu kagahuan ku Gusti Allah. Jelema nu bertaslim berarti pinuh katentreman jiwana sebab ka mana bae dideleukeun, didengekeun, dikagahukeun ku Gusti Allah. Nomor katilu tafwid, tafwid teh pasrah ka Gusti Allah ngan boga kayakinan percaya penuh kana nasib jeung kudrat iradat ti Gusti Allah. Wabeh kurang teh ieu dihukuman ku Gusti Allah, hirup jeung paehna, robah jeung cicingna, ieu kabeh nang pamere Allah. Tafwid sadaya-daya urang bisa tawakal kelas hiji, bisa taslim nu kelas 2, bisa taslim tafwid nomor katilu, jadilah kutubul aulia. Ngomong mah babari kuari kena jadi kutub, praktekna coba ge. Boro-boro taslim tawakal bae ge urang kan bisa di lisan doang. Aya ka Mekah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil azim. Bari ceurit naik mobil dadah. Tawakal aja mah nanyakeun mana tadi tas bener tawakal ka tas. Saya jasa tawakal tak ieu keur carita bab tawakal hiji bae wah moal anggeus ku urang mun dipraktekkeun. Naik ke bab taslim, naik ke bab tafwid.
nu mantak aya bahasa fawwidu amri Kangjeng Nabi Masya Allah lamun urang ngadoa tengah peuting bae Allahumma laka aslamtu geus aslamtu taslim berarti geus luhur jasa lakal hamdu dan lain sebagainya kalau dituna ditambahan deui engke aya fawadtu amri geus luhur jasa eta teh supaya bisa tawakaltu aslamtu fawadtu nah eta teh tajam supaya naik nah urang sakala pembahasan global lamun dibahas tawakal hiji bae ge ngapna luar biasa encan ka taslim tapi lamun teu dibahas-bahas teu nyaho-nyaho nah ieu ala kadar global seperti eta engke nu mere waridna mah Gusti Allah disorot kuari ge urang kasorot ijah hese orang jadi wali atuh cak sababari lantaran urang mah ributna urang mah di perusahaan ribut di warung ribut di pasar iya dia berderet di jero hate teh aya sepeda aya motor aya mobil diganti deui kan mobil geus aya di dieu aya lada luhuran bae yang mobil dihandap teuing sebenarnya mah jeung cetna eta rada kaganggu saeutik hayang nu rada herang mah sabar duit teh nu eta teh atuh endek dikir lain zikir ka Allah dipake ngurusan cat mobil coba ayo deuk kumaha ya di dieu teu pati ngeunaheun digawe ieu hayang gaduh hayang ngeunaheun ibadah mun pindah ya teu ibadah bae di nya nu kunaon hubunganna jeung pindah digawe tuh urang mah sapopoena teh di dieu pekerjaan di dieu tuh macem-macem Allah nak nyempet bae leulah anu diisyarahan ku Syekh Athaillah aurada wallahu a'lam